Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana tiasa tepang dangu deui sareng emang dina acara anu biasanya eta acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi deui ku Mang didongengkeun. Lalakon anu nuju dipedar ku Mang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar, anu diserat deui atanapi disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana alhamdulillah Mang tiasa Mang dongengkeun deui ya. Teu rada lami teuing gitu. Alhamdulillah aya waktu serada rineh ya teh. Palawargi sadayana mudah-mudahan ieu dongeng teh sing janten pangbaberah kana manah, sing janten panglipur kana kalbu, sing janten imun kana salira, sing janten lanong kanu nuju teu damang. Atuh urang tiasa nyandak tina ieu dongeng teh dicontohin kangge urang anu saena urang canak, anu awana urang kantunkeun. Mudah-mudahan urang tiasa nyandak sasieun sabeunyeurna tina ieu dongeng. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos palawargi, mangga urang kawitan wae tapi sateu acana Mang haturkeun haturan kanu atos subscribe ka Mang atanapi komen ka Mang atanapi anu ngabagikeun, anu nge-like, hatur nuhun pisan. Pamitiasa mah sing langkung seueur tanu nge-like sareng nu komena supados ka Mangna rada semangat. Pami semangat panginten ngadongeng nage rada dikerepan. Tiasa mah tiap dinten ku Mang dipintonkeun dongeng upami seueur anu ngomen mah. Sareng deui Mang teh hoyong terang deui teh di mana wae gitu anu micinta kana ieu dongeng teh mangga ditulis wae di kolom komentar. Hoyong terang di mana wae anu micinta kana dongeng Sunda anu kapungkur. Hatur nuhun palawargi. Mangga atuh ah. Supados teu nyangkolong ting kana waktos kumaha lalampahan saterasna Si Buntung Jago Tutugan teh. Prung ah kaparayun sadayana. Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka Bahrowi ngegero deui ngejetkeun sukuna gejilig manehna nincak taneuh sarta pangaruh nafsu anu ngagugudug amarah anu ngebubulak kanyeri dina babajegna sama sakali teu dirasa manehna kalahkah nyebrut deui dina gerakan landak nobros gunung rek ngahancat careham Andi nu memang posisina nyangigir. Tapi Andi sakilat ngagilakeun badana ka katuhu ngabarengan ditarikna suku kenca ka tukang. Tuh. Digelang leungeun Bahrowi peunang dikepang ku leungeun katuhu. Hiuk leungeun ka Buntung rek ngahancap palipisan, tapi Bahrowi kentak luncat ka katuhun Andi. Bahri ngahalangkeun dampa suku dek ngecejek bincurang. Orok aya Andi leuwih gesit malikeun badana bari nyerong ka katuhu.
Sok suku kencang ngangsod jedak leungeun buntung dina jurus malang putung temis deui ngahancak mumuncangan Bahrowi anu memang masih keneh ngangkang. Maksudna mah rek dikajatkeun ngan gerakan malang putung teh datangna cepet pisan anu ngajadikeun Bahrowi ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit lantaran cecekolana ngadadak ngaplek. Tapi kawasna Bahrowi teh bener-bener geus kalap. Sakitu geus engke-engkean oge ngagentak luncat ka tukang bari nyebrutkeun pereup katuhuna ka gigir lantaran posisi Andi aya di katuhueuna. Andi rikat narik suku katuhuna ka tukang sarta hiu leungeun buntung kalawan ngagunakeun tanaga sapinuhna dipake mapag pereup buleud anu rek mapag beungeutna anu balukarna. Ramo-ramo leungeun Bahrowi remuk sapisan lantaran bantrok jeung leungeun buntung. Keur mah sukuna geus ngaplek sabelah lantaran anu katuhu mah geus teu beunang dijejakkeun. Nya koleab wae Bahrowi nangkarak bengkang. Bahrowi sasambat teu sirikna ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Puguh kaayaan badana geus teu puguh rasa keuneunaana dampa sukuna ngaplek ramo-ramona remuk anu ngajadikeun manehna leungit budi ilang daya nu aya ukur bisa gegerungan bari badana ngakurimpal nang kuban sarta terus ngajurung kunung. Bruk deui nang kuban jurung kunung deui siga nu deuk nangtung perbawa rarasaanana anu geus sama rasa badana jadi teu daek cicing sedengkeun sungutna teu eureun sasambat menta ampun paselang jeung gegerungan. Celik gorolong tina saku kampretna aya nu murag ku Andi direret gebeg jajantung Andi ngadadak motah. Sanajan bener geus lawas mang tahun-tahun geus kaliwat da puguh ku manehna mindeng dicocoo. Sidik teu kapalingan anu murag tina saku Bahrowi teh hiji ali mata pirus bogana bapana. Kukitu ngadadak brai ku manehna kacipta deui waktu bapana keur ngabebengkang di palebah tutugan bari dadana ngewag akibat bedog Bahrowi anu ngapeset dada bapana terus ngaburial getih teu beda ti cai nyusu nu kaluar tina hulu wotan. Brai deui katempo pigelang manehna buntung bari baloboran getih anu ngabeuleugeudeur beureum sarta karasa deui kumaha nyerina waktu harita. Nutu merapna ka Andi nepi kalat poho kana sagala-gala nu aya ngakedur nafsu pikeun males pati kanu geus ngabinasa kanu jadi bapa sarta anu sakaligus geus ngabuntungan leungeun kenca manehanana. Mikir kadinya teu anta parah deui Andi ngacorelat ka palebah Bahrowi. Kawak bae dicarak pundukna sarta langsung dicungjungkeun. Pikirna geus buleud yen leungeun buntungna teh deuk digejrotkeun kana beungeutna. Modar sia Bahrowi, ayeuna mah sia ku aing dipodaran deuleu. Panon anu geus ngakedur hurung muncareng sarta bantok jeung panon Bahrowi nu ramisak pinuh cimata. Ampun yang aneh ini bapak teh nadahi hidup jang rumas yang aneh ampun.
Naon? Dedengan teh minta ampun. Hah. Barwi. Mohon jangan aneh nugair bapak ujang rumas bapak terus nelasan tuang rama sareng ngabuntungan panangan salira jang aneh. Bahrowi sorana harosos sarta pegat-pegat beak-beak minta ampun supaya ulah ditandasa. Teu bisa Bahrowi, panjang urusan deuleu. Nah Andika poho deui kana pangajaran ti Andika anu katilu anu geus diajarkeun ku kakak kaula. Apan cenah ulah mere kasempetan ka musuh, bener gitu? Nu mata kaula moal mere kasempetan ka Andika deuleu. Tah ieu teh pelajaran ti Andika. Lantaran Andika teh satru kaula. Siap-siap bae ayeuna mah. Deuleu yeuh leungeun kaula anu baheula geus dibuntungan ku Andika. Ayeuna rek nagih pikeun dibayar ku nyawa Andika. Oge arwah bapak kaula moal ngarasa senang di alam baka koplok. Satungtung Andika masih kumelenang di alam dunya. Ampun ujang bapak nadahiru ampun. Bahrowi beki melas melis. Teu bisa, Andika geus teu bisa dihampura Bahrowi. Andi geus buleud dina hatena yen Bahrowi teh moal dibere kasempetan sina kumelenang di alam dunya. Memang kitu tekadna Andi harita. Andi sing inget ujang kasep musuh anu geus minta hampura mah umat ulah dibinasa. Sing inget papatah aki Andi. Sora Aki Musani ujug-ujug nongtoreng kana ceuli anu nyebutkeun yen cenah musuh anu geus minta ampun teh umapoma ulah dibinasa. Aduh, hapunten Aki, rupina abdi teh moal tiasa tumut kana piwuruk. Margi Bahrowi teh kedah dipateni kanggo nyaosan janji abdi kapun Bapak. Andi ngajerit dina hatena sasambat ka Aki Musani sarta ngebrehkeun tekadna nu moal bisa dibatalkeun. Rep Andi kana batu ali mata pirus nu masih ngagoler dina taneuh. Bet siga nu ngandung daya tarikan persani. Porosot bae punduk Bahrowi teh dilepaskeun. Geus kitu ketayep manehna leumpang, kop ali teh dicokot terus ditetep antep-antepan. Sarta teu karasa deui perbae-bae cipanonna bijil. Ya Allah, pamugi Allah nang tayungan sareng nampi sagala amal kasayan Abah. Alam kuburna mugi dicaang padangkeun, jantenkeun alam kuburna patamanan surga. Abah, ieu lelepan anu kapungkur nuju alitku abdi sok dicocoo. Ayeuna kepenak deui ti jalmi anu nandasa Abah. Abdi dari dona ieu lelepan ku abdi bade didamel jimat paripi Abah. Andi saterusna ngaguguk sarta nyuuh kana leungeun katuhuna, sedengkeun batu alina dikepeul pageuh bangun anu sieun aya nu ngarebut. Bahrowi mireuneuh Andi anu keur ngadon nyuuh bari ngaguguk teh asa dibere kasempetan pikeun ngejat. Teu miceun tempo deui langsud manehna leumpang nyingkah ti dinya
Satengah kakarayapan da puguh suku nu sabelah geus teu bisa dipake napak. Ngan manehna teu mireungeuh yen lebah dinya teh aya piruang bagong anu cukup oge jerona, sarta di jerona rogok pinuh ku awi anu marencos seukeut mancok kaluhur. Geus kitu we meureun kersana nu maha kawasa, yen Bahrowi kakeunaan ku takdir anu teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar deui, yen manehna kudu binasa teu beda ti bagong anu keuna ku piruang. Dak dumadak ku manehna teu katempo anak kulobas teh manehna ti kosewad sarta langsung ragrag ka handap. Badana dipapag ku congo awi anu marencos tur sarekeut ngagabres kana dadana nepi ka parat bangblas kana tonggongna. Ngan sakitu sora Bahrowi anu kadenge, saterusna mah cep jempe ukur leungeun jeung sukuna nu kakajet ngabarengan ngaburilengna panon anu mulan kaluhur. Andi anu harita ke ngaguk-guk keneh teu kira-kira ngaranjugna, barang red ka Bahrowi tetela geus eueuh ti tempatna. Ku kituna corelat Andi luncat maparah kana asal datangna sora. Beh mireungeuh piruang bagong, ari red teh ditempo ka handap Bahrowi tetela aya di dinya. Geus lain tulunganeun deui lantaran sidik ngan ukur tinggal raga badagna wungkul. Bahrowi, bapak teh dugi kakieuna. Aduh ya Allah ya. Berbei deui Cipanona maseuhan pipi, sakali ieu mah ceurikna lantaran kacida sedihna sarta ngahalas ari ras ku nasibna Bahrowi. Tiwasna teh teu beda ti bagong. Ku kituna mah pantes Andi teh lain deui di kieu sedihna. Goreng-goreng oge kapan Bahrowi teh beunang disebut kungsi jadi bapak kukutna sarta nu jadi guruna. Atuh tadi manehna aya niat deuk ngabinasa, puguh ngaran anu keur nafsu mah matak poho kana sagala-gala. Ret Andi ka tukang kasampak Ardasim ngarayap nyamperkeun, tukangeuna Sudinta nuturkeun satengah bari ngagempor, tarangna gudawang sarta carehamna ka tembong nyengsol. Mireungeuh kitu teh tumerapna ka Andi kalah tambah-tambah murubutkeun Cipanon. Sanajan sakumaha oge manehna jadi ngarasa dosa geus ngabalukarkeun batur ngarandapan tatu anu pohara. Sok sanajan hal eta teh buah tina kalakuanana maranehanana, tapi tetep bae pikeun Andi mah manehna ngarasa dosa. Palawargi sadayana anu marasih satia manco, Andi dina datangna deui ka Tambak Baya sarta dibarengan ku Ki Jantra anu ayeuna mah geus sehat deui teh, manehna ayeuna jadi taya pisan kaberagan. Ku kituna mah teu weleh inget kana nasib anu karandapan ku Bahrowi. Sedih ari rasku paehna anu dilantarankeun kapanggang ku cucuk rungga dina piruang bagong. Mun keur waktu samemehna mah dadana teh pan dieusi ku tekad pikeun males pati ku anu geus ngabinasa nu jadi bapa
sarta anu geus ngabuntungan leungeun kencana nyaeta Bahrowi. Tapi ayeuna sanggeus Bahrowi taya di kieuna, sasat dilantarankeun ku polahna sorangan, pikeun Andi mah bet jadi nungtun kainget anu papanjangan. Rusras kamangsa baheula keur waktu riung mungpulung di Gajah Ngambung, bari teu leupas tina rasa suka duka anu aya dina asuhan Bahrowi. Nu antuk nami eling ka Bahrowi teh beunang disebutkeun nyosok jero sarta bruh breh kahadeanana anu geus katarima kumanehanana. Ieu sababna lamun ayeuna Andi jadi nguyung alum, teu beda jeung nu keur ngandung kabingung. Hal ieu teh gancang naker kanyahoan ku Aki Musani, sarta teu lele dapok bae ku Aki Musani ditanyakeun naon nu jadi sabab musababna. Ditanyakeun kitu teh Andi teu gancang ngajawab. Berat ngomongna. Bakuna mah ari kudu ngabohong mah teu wasa deui. Ari deuk terus terang karasana teh biwir asa rapet heserek ngabdeh. Ngan lila-lila mah darek-dak bae kumanehna dicaritakeun. Kitu cenah kajadianana waktu indit ditambak baya basarek kapanenjoan tea anu kabeneranana ngadon Pasaranog jeung Bahrowi. Antuk nadar manehna diraponan ku tiluan nepi ka akhirna mah Bahrowi binasa beunang disebutkeun ku polahna sorangan di guru bas kana piruang bagong. Sedang Sudinta jeung Ardasim sanajan teu nepi ka ngalaman nasib siga Bahrowi, tapi kaayaanana kacidaruksakna. Leuwih-leuwih Sudinta kawasna bakal ngarandapan tanpa daksa saumur-umur. Manehna moal bisa nyarita bener lantaran carehamna nyengsol. Kitu tah Aki, nu mawi ayeuna teh abdi ngaraos teu tentrem kana naon-naon anu tos karandapan ku diri. Bakuna mah abdi teh emut ka Pa Bahrowi, mautna teh teu kinten matak pikasediheunana. Ai ku cangkeh. Jadi ayeuna Bahrowi teh geus cah kidunya anji. Laras Aki. Geningnya atuh beciga nu ngarasa sedih anji. Ogo lain maksud hidup teh hayang males pate nu jadi bapak lin. Telepat Aki, memang maksud abdi kitu pisan. Namun ari parantos ninggal nasibna, asa kawuwuh mautna teh tiasa disebatkeun teu wajar. Hate abdi teh bet janten ngahelas Aki. Ngaraya kaduhung merenangnya. Sumuhun Aki. Cek Andi bari tungkul sarta panona geus mimiti karasa panas. Teu lila cipanona geus mimiti ngembang minuhan kongkolak panon. Gue gitu kayaknya Sumagalu. Pari baca kaduhung mah tarati hula. Iwati nunung tunjoma anu sok kaduhung ti heula mah Andi. Tapi keun bae Andi. Gagus kitu gula tandak dia Bahrowi teh. Soal paeh mah banjanya manusia. Boh isu boh pageto paji bakal kasampeur. Sumuhun Aki, eta oge mung nu janten matak nalangsa teh eta ku carana. Kimatak jadi soal Andi. Eta mah sakadar marga lantarannya pikeun nyumponan takdir ilahi. Cenah geuning dihin pinasti geus ditangtukeun ti ajalinya.
Kapanggihnya jelema paeh ku jalan naon bae. Ngan meureun Barowi mah kudu kapanggang kurungga dinya piruang Bagong. Kitu tah ya lu. Jadi teu kudu helok. Kaget rumawana sedih mah. Hal eta hiji rasa teu panuju kana papasten anu geus diguratkeun ti ditunya. Lantaran anji perkara paeh teh anji lain urusan makhluk tapi urusan holik. Aya nyata lingkalna dina Quran surat Luqman ayat pangakhirna anu unggalna urang leuwih kieu. Manusia moal ngeho kana nyaun-nyaun lampah dina mangsa ijukan. Serta moal nyahueun deui di manya-manyana bakal paeh. Kitu anji. Saperti kaayaan Barowi mun manehna nyahueun yen poe eta bakal paeh kapanggang baruang dina piruang Bagong. Meureun geus sasadiaan atawa moal indit-inditan. Nyumatak bae hal eta mah ulah jadi pikiran anji. Rag aki musani eureun nyaritana di salangkung musiwal nyieun udud daun kawung. Mohon kahartos aki. Mung eta we abdi teh ras inget kana lampah pribadi anu tos nyieun dosa upami ninggal Mang Ardasim sareng Mang Sudinta. Pasti ega mah anji. Lantaran ari dosa teh moal luput tina wawalesna. Lain dosa wae kahadian oge nya kitu. Sok sanajan ngan saukur sagede siki sasawi pasti aya balitungannya jaga dipayunyeun pangeran. Tos disah dina kitab sucina paman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Janten abdi teh kedah kumaha ayeuna aki? Kedah kumaha anji? Mohon mepus dosa. Tobat ka Gusti Allah sarta tekadkeun dina diri moal deui-deui binasa kapapada. Geus kitu guat minta dihampura ka jalma-jalma anu sakiranya geus pernah dinyerikeun ku urang. Boh ku ucap, boh ku lampah, lantaran ieu jengekeun. Dosa kalau mah bisa ku cara majai jigbar, lamun keur mupus dosana. Tapi ari dosa kababaya mah Allah moal kang ngahampura. Jajan urang minta dihampura ka eta jalma anu geus beunah urang dingeunyeui. Cek aki musani kumaha upami urang tos nyuhunkeun dihampura tapi anu disuhunkeun pangampura murugul teu daek ngahampura aki. Bagor we nu kitu mah tuman kangane.
Cek si Medi anu tita tadi ngadedengekeun. Kiking sia Medi. Aki Musani maledog ku kulub suuk ka si Medi bari pok nuluykeun nyarita. Ega mah kayuyan manyehannya jeung Gusti Allah anji. Urusan urang mah ukur main jadi hambura kalawan dibarengan ku hate anu bersih. Jalema anu taradaik ngampura ka babada teh nyaeta jalema anu kecida sombongnya. Allah wae maha pangempura nyaha ari manusia menyihese rek ngahambura. Memang hambura kadengeun teh babari diucap hese dilaksanakeun teu beda jeung ikhlas. Teu bentan sareng ikhlas kumaha Aki? Dina migawena jalu. Contohnya kieu. Ibu-ibu rajin injit ka pangajian kalawan ikhlas. Setan pasti ngagoda zanggan manehna kaancikan ku sifat ria. Tapi si ibu eta salamet teu kagoda ku setan. Datang ka imah salakina ngomong kieu. Jik mah bungkeun panggameleun jik kopi. Si ibu ganjang nembalan. Keheula atuh abahnya. Apancang abahnya oge ibu jeung mewang yul ti pangaoyan. Gejet tah ikhlasna teh ngagejet. Setan mah pasti jurak lantaran eta si ibu jadi gagal menang pahala amalan ngajinya. Kitu tah anji. Kagungan Ki Al-Jazim jeung Ki Sudin tah guat hidup menjadi hampura. Atuh kabahowi anu geus taya dikieunya gancang tobat ka Pangeran. Sugan jeung sugan dosa hidup teh beunang pangampura. Kumaha kira-kiranya sanggup anji? Sangem Aki. Ya itu we saheulaanan mah keun wae jelobak nya waktu. Urang keudeuh we saeutik-saeutik. Biji bosen jeung biji mata kalaka olap deui. Ari digeblugkeun kabeh mah. Tah perkara anu geus dibajamikeun teh mah engge wae peuting urang ngamimitian anji. Aki Musani mungkas caritaanana. Palawargi sadayana anu satia manco. Peutingna bener bae Andi jeung Aki Musani geus aya di pipir imah. Ki Jantra mah teu milu lantaran ngarumasakeun maneh bisi ngaganggu kanu keur diajar. Manehna ukur cindak we ditepas bari pikiranana ngulayaban ka mana-mana.
utama namah mancok kanu jadi anak anu nepi ka ayeuna can kapanggih di mana ayana. Jaba meureun kandunganana teh geus gede boa geus ngajuru. Sedangkan Andi anu geus mimiti plak digembleng deui ku Aki Musani. Kakaraprung oge jojo karasa we seunggahna. Sabab naon-naon anu ku Aki Musani diajarkeun teh lain pangajaran tapi ieu mah hiji kabiasaan Aki Musani bawaan ti Kudrat. Saperti anu geus dicaritakeun samemehna yen Aki Musani teh bisa lempang ku tungtung ramo sukuna. Anu dina plakna teh bisa ngeteyep kalawan teu ngaluarkeun sora. Bisa rerendekan sarta tetolonjongan. Anu lamun ditarajang lawan teh geus tangtu moal beunang lantaran badana teu beda ti karet. Bisa ngenyot, bisa ngenyot sarta ngampul. Atuh mun dipake lumpat bisa ngapelesat. Ceuk nu wadul mah bisa marengan angin. Lain pedah tanaga nu rosa tapi ngadadak siga nu ngahampangan. Lamun katebak angin teh jadi bisa ngapelesat ka bawa. Tah ieu teh ku Aki Musani dingaranan jurus engkang-engkang. Lantaran bisa angkong-angkongan jiga anu gampang ditewak. Tapi kanyataanna mah hese ditewak lantaran sedeng sakedeung oge geus ngeblesat. Anu kaduana Aki Musani teh ngabogaan sekeutna pangambe. Ku jalan mancokeun irungna kaluhur manehna geus cukup bisa nganyahoankeun gonta-gantina cuaca. Boh rek hujan angin, boh rek katiga antep-antepan. Malah anu kacida anehna manehna bisa nganyahokeun rek kadatangan jelema atawa sasatoan ku cara mancokeun irungna kaluhur. Teu beda ti anu keur nyeseup hawa. Tah nu ieu mah dingaranan ajian mata angin. Malah aya deui nyaeta ajian ceuli lentah. Lantaran daya pangdengena kacida pisan sekeutna. Ku cara nancapkeun bedogna kana taneuh atawa nancapkeun balati kana tangkal. Heug ngantelkeun ceulina kana seseukeutna. Manehna geus bisa ngadengekeun gebligna dampal suku jeung anu luar biasana teh lamun ceulina diantelkeun kana taneuh manehna bisa nganyahokeun nah eta jalma teh keur nafsu atawa henteu. Jeung bisa dipaparah aya maksud hade atawa goreng. Cenah mah anu keur nafsu mah bisa dibedakeun tina gebligna. Tah ieu kaluar biasaan teh pikeun Aki Musani mah sasatna bawa ti Kudratna. Ayeuna sacara ilmu panemu diajarkeun ka Andi. Anu tumerapna ka Andi puguh we kacida beratna. Nepi ka Andi teh nepi ka sababaraha kalina ngalakonan gering lantaran sirahna jelas namah utekna ngarasa panas anu pohara. Nya ari ku dileukeunnan mah lila-lila aya oge nerapna. Malah kabeh dieunakeun mah Andi teh kacida lancarna. Ngan nya eta katae kanana teh lain dina waktu anu sakedeung. Da eta we Ki Jantra anu satia ngadagoan lain di kieu ngarasa keselna. Geus biasa dina rengsena narima pangajaran teh Andi teu kurang-kurang nampak wawadi sarta panggeuing ti Aki Musani. Baku namah dipageuhan tekadna yen sagala pangabisana teh ulah dipake kumagungan gede hulu. Komo deui saumpama dipake jail darongi ka sasama mah estu ning teu meunang pisan. Pokna oge saupamana sakabeh ilmu anu diajarkeun ti Aki Musani dipake maksiat teu ridona oge dunya akhirat. Matur nuhun ka pendulur ti Majalaya anu parantos ngajejeran raja katanya. Geus ngarasa cukup ayana ditambak baya bral bae Andi katut Ki Jantra arinit deui langsung ka lemur hujung. Lantaran Ki Jantra kacida melangna kanu jadi pamajikan dumeh ditinggalkeun nu sakitu ampleng-amplenganana. Ari sog narpi nep ka imah
lain deui ting raranjugna lantaran ari breh teh mireungeuh Nyi Tarsiah geus aya deui sarta dina kaayaan beteungna geus kempleng. Mun Ki Jantra mah barang jol oge terus ngarangkul Nyi Tarsiah. Nyi Tarsiah nya kitu deui manehna ngagentak ngarangkul kanu jadi bapana. Andi mah ukul ngareret sarta terus langsung ka jero imah sarta kalangkang kolongkong bari rutret bangun aya nu keur diteangan. Milarian naon Jang Andi? Maijah anu nempokeun peta lakuna Andi kitu nanyakeun bari semu kaget. Orok mak. Tembalna pondok bari panonna mah tetep ngareretan ka sabudeureun imah. Orok naon? Orok Nyi Itar. Andi ayeuna mah neuteup Maijah anu bangun palahak polohok. Kumaha mak? Andi ngariuk kaget mireungeuh bubuden Maijah anu beut kawas nu bingung. Jang Andi, teu hanteu budak teh beut panjang umurna geuning. Kutan babarna di dieu mak. Henteu. Kadiana teh datos ngalahirkeun, namungnya eta cenah ngan ukur pepoenan umur budakna teh. Oh, kutan teh. Andi ngareret ka lebah lawang Ki Jantra jeung Nyi Tarsiah ting kurunyung ka jero imah. Itar. Andi neuteup kahayang mah deuk nyampeurkeun ngan ngarasa kagok ku Ki Jantra jeung Maijah. Kang Andi. Nyi Tarsiah neuteup ngan sakilat luk bae tungkul. Rarasanana teu beda jeung Andi, da cacakan lamun eueuh indung bapana manehna teh piraku teu ngarontok, ngarasa sono, katresna nu pageuh montel ngeusian sakujur badan, komo sanggeus ngadenge dongeng indungna, anu cenah Andi teh sakitu dugdag degdegna berkaditu berkadieu neangan manehna bareng jeung bapana. Tampolana nyorangan maluruh kanu jauhna. Manawi teh Itar. Naon Kang Andi? Nuhun manawi teh Itar bari ngais. Mun cenah saur emak jabang bayi teh ngantunkeun manten. Ngarumaoskeun panginten Kang Andi. Margi moal ngarasakeun kanyaah nu jadi bapa. Tos takdirna wae eta mah Itar. Kadeudeuk kitu Kang Andi oge piraku teu nyaah atuh. Percanten Kang Andi, mung nu janten bapana mah geuning teu embol-embol. Teu acan wae panginten. Engke oge piraku teu ngurunyung ka dieu. Andi ngebrek. Andi ngabeberah bari ret ka Ki Jantra puguh ayeuna mah geus kanyahoan puguh karna teh aya di tajur sela babarengan jeung Bahwi Kalpa. Nyi Tarsiah teu nembalan lantaran ku manehna oge geus kajudi. Omongan Andi kitu teh ngan dieusi ku pangbeberah anu kosong melongpong. Ku manehna geus dipastikeun yen salakina teh moal daek deui nepungan. Puguh daek kawin oge lantaran ku pamaksa, da maksudna nu sanyana mah ngan ukur deuk ngaleceh wungkul. Atuh Andi dina ngomong kitu teh jiga nu nya siga bener ngaharepkeun kajadianana si Jakalara alias Karna. Padahal ari anu sabenerna mah lain kitu. Da puguh ku manehna oge geus kakoreh kumaha karepna Andi nu sabenerna. Anu tuh katampa ku hate manehanana lain deui ngarasa bungah guligah. Memang hiji-hijina lalaki nu diharepkeun ku manehna teh ngan Andi. Tapi nya kitu ngarasa berat mun kudu ditarima. Manehna cukup nganyahokeun yen sabenerna hate Andi geus dipiboga ku Nyi Euis. Lampahna Andi kitu soteh ku manehna geus kataksir yen ukur ngorbankeun diri. Andi atuh barang mireungeuh Nyi Tarsiah geus aya deui di indung bapana ngarasa bungah kudua kutilu bari niat deuk ngajait diri Nyi Tarsiah tetep nganteng taya sudah-sudana. Keur mah geus bisa dipastikeun yen Karna mah moal bisa balik deui ka Nyi Tarsiah. Katurug-turug ari jejeroan mah Nyi Tarsiah teh memang kacida miharep ka dirina. Harewos hatena geus ebreh ti bareto keneh.
Nu pikeun Andi mah ayeuna hatena beuki gilig bae pikeun nyang hareupan dirina nyetar sia. Sanajan bener ari hatena mah masih dieusian ku gambaran Nyi Euis, paribasa moal tutung ku duruk moal laas ku dikumah, da puguh geus dicekal pageuh dipatri dina ati sanubari. Tapi nya eta harepanana kacida ipisna mun manehna bisa laksana kauntun tipung katambang beas ka Nyi Euis. Najan bener ayeuna Nyi Euis geus pepegatan jeung salakina, cohagna mah geus jadi ranang nyatana randa tea. Tapi tetep pikeun Andi mah ngarasa seunggah anu didasaran ku inggis ku bisi rempan ku sugan. Lantaran anu pikirkeun teh kaayaan anu jadi indung bapana datang tu moal rujukan mun kudu minantuan ka manehna. Pogo eta oge ari dititenan ka nyaahna mah boh Pak Haji Sobana boh Mah Haji geus teu tumarumpang deui, tapi lain ngandung harti Pak Haji Sobana bakal doaeun ka manehna. Ulah-ulah matak jadi ngaleungitkeun ka nyaahna lamun seug manehna terang-terangan wakca balaka yen aya karepna dek mileuleheungkeun ka Nyi Euis. Ieu sababna Andi nyeuhkeun harepanana pikeun ngahiji jeung Nyi Euis. Ayeuna sanggeus tepung deui jeung nyetar sia, karep hatena mah hayang jeplak bae. Naon anu dikandung dina hatena teh rek diebrehkeun. Tapi orok kaya teu kaduga ngucapkeunana, meureun cenah kakara oge ngarongheap. Mun reureuh mah tacan reureuh bener nyetar siah teh, jadi sok sieun disebutkeun gorobokan. Ku kituna saheula anan mah moal waka ngebrehkeun naon-naon, oge cicingna di lemur hujung teh kapaksa teu bisa lila. Ngaragangan omongan batur bisi goreng kasebutna. Isukna oge Andi teh geus ngagejlig indit balik ka Cipancar. Ki Jantra mah teu milu lantaran masih sono ka anak pamajikanana. Ongkoh babarengan jeung Andi oge sasapna mah aya nu keur diteangan, kari-kari ayeuna anu diteanganana teh geus aya deui di imah. Sajeroning lempang teh puguh ari ngarasa hoream nama datang deui ka lemburna teh. Lantaran aya Nyi Euis sanajan bener tara tepung unggal usum langka panggih unggal wanci teu kalis ku deukeut salembur pagiling gisik, tapi ari beja mah teu weleh kadenge kana ceulina. Bakuna mah biirah lamun sakalina panggih teh sok ngoceh. Hal ieu teh pikeun tukang es mah lain matak jadi bunga. Eleuh, parantos ngurunyung palawargi tukang es. Duh, hapunten pisannya. Waktosna ieu parantos teh nyekapan kabujeng sumping ieu tukang es. Cag heula dugi ka dieu nya hancamang urang teuneun heula dihaneulem hieum tuna dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang urang samper deui. Mung sakitu anu tiasa disangakeun ti Mang. Ampun paralu nu kasuhun, wening galih nu dipamri, hampura anu diteda, Mang amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.